mukjizat. Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub. Dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an. Teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran harita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bisi, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Nu matak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ya ngaganggu karena salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran. Surat kadituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang aya nu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Urang salat magrib kan kadenge Fatihah. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mah sekadar penyempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal kadengekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pas tabi ulah dengekeun wa situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikan baik-baik. Salat jadi. Mazhab Hanafi. Teu kudu baca Fatihah nya mah. Geus bae. Imam ruku bilu Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana kayak urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah nileuk ka kitu neuleukeun. Teu keur gadekeun imam nya teu maca nya mah. Teu masalah. Nya mah mazhab nyana. Ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cak Kangjeng Nabi. Teu sah salatna lamun teu baca Quran. Baca Quran teh anu baca Fatihah. Berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid, imam keur majeuna maca surat. Pas maca suratna Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Urang datang ka dinya. Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan langsung rukuk. Allahu akbar. Urang teu kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep, lu mantep kadatang ka di jalan terakhir wae. Teu kudu. Tapi aya nu maca Quran haram. Ketika aya jelema keur salat, Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar magrib isya subuh. Sir zuhur asam. Allahu akbar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi nu maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat. Haram maca Quran, lain maca Quran haram gandeng nanuhan aswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui Bismillahirrahmanirrahim haram
termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh eta teh urang teh sangat diperhatikan. Maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare. Nah, ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain menang ngajar haram lantaran ngaganggu batu cak datang aduh tak budak bener kita darus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah engke jam 2 kudu hudang masak aja tak gandeng bae di masjid baca Quran haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah awas dengekeun sehingga orang keur baca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu kudu dengekeun fastami'u lah paham situ kudu perhatikeun bener-bener ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu ulah-ulah ngobrol cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug haram dengekeun mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi khutbah na ieu mah khutbah syar'i geus lain ceramah ku hari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah salah eta mah khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat 2 rakaat nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat 2 rakaat teh khutbah badak khutbahna 2 lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna pohoan misalna alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu jamil ayati wal ala ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa maju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah atuh teu sah tawaja lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana mastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa ansitu nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ka masjid tolol bener deh sakitu ana mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deh khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pasti lah wa ansitu atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Qur'an dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Mugdarin geus satu Tambihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun lupa tali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka
iya Rajab subhanallah asro. Oh iya teh ada pertikahan wa min ayatihi. Wos eta sunah. Os gitu. Surang dengekeun ulah ngarobrol. Dengekeun itu kan mujizat. Masya Allah, lamun mujizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mujizat. Ketika mujizat asup set ka diri urang ngadengekeun, asupna ka mata nundutan. Berarti yang mujizat itu.